Sum 3.000-an mangga garale kasadayana. Mana si Kamang teh euy? Pesenan kurung teu di koko doai. Itu si Kamang. Mang, Euy, ka dieu teh. kumaha Ji? Kumaha Mang? Inges jadi kurung. Nah, geus jadi deui kurung teh gancang, ieu duit macan aya atuh lieur uing euy. Teuing teh nyaho urang mah. Ieu geus jadi ieu. Terserah eta mah. Teu nyaho urang wah dijang modal ieu. Geus itu ah. Rek nginjem kasih aki nya lieur di bakal carekan remal dibere kita. Bukan dibere atuh. Teu nyaho ji kumaha. Aing mah euy. Bat geuning geus ka tembong caang ngalangkangan carita nu maksa datang. Alah, tegarna heuti angin euy. Beneran euy. Naon Mang? Cing heula geura. Tapi obrolan ieu mah euy, penting ieu mah. Naon Mang ya Mang? Ih kayak kurung manuknya pesan. Gancang jina teh. Aya duit can aya. Terus saya naon ngomong ke orang Mang? Dari kasah deui atuh euy, lamun ka dirinya mah. Bang bisnisnya nama hah? Bisnis ada kira beja. Bisnis naon tuh? Dapat harta 100. Aing oge nya. Karena di mana-mana bisik-bisik manja, bisik-bisik mana, bisik-bisik tetangga pasti nginjem 100. Atuh tulungan heula sakedeung ieu mah. Buru atuh. Da lain jeung sasa ieu atuh. Orang masuk kapok Mang lain kuna naon. Engke jam 2 digantian. Asli itu teh. Asli Jam sabaraha? jam 2. Jam 2. Bener eta teh. Dia. 100 bae. Aing oge itu. Kade Mang, itu jang ulin jeung pamajikan ke sore Mang. Nuhun nya. Jang buburit Mang. Jam 2 nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Kamang tadi lelet teuing euy. Nyambut isuk-isuk janjinya jam 2. Hari enak jam 2 euy. Harariwang dikieu teuing sidik eta teh duit sakitu-kituna menang nginjem di Bank Emok. Nah, jajang ulin ke Majalaya. Mang teh mikir pisan euy. Cing cangkel manuk cingkleng cinet. Blos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Kumaha Mang? Geus aya janji-janji disuk minjem duit. Aya geus jam 2. Can maka dia wae. alhamdulillah. Aya. Lima semetan nih ge nyamperkeun teh. Aya Mang. Tadi janjina jam 2. Heeh. Tah, ieu jamna 2. Mayar jam 2. Mang euy. Tak bingung aing mah. Pan maneh teh ngijem teh isuk-isuk. Jem ke orang duit. Janjina jam 2 rek mayar teh. Terus naha mayar jam 2. Bapan itu janjina teh jam 2. Tah ieu jamna geus dibikeun jamna 2. Panan ieu teh. Aing mah bingung Mang euy. Geus tong dipikiran aya nama geus punah abi bade aya urusan deui bade nyana kurung semanggu tadi nya. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kela-kela. Tadi teh si Kamang teh isuk-isuk teh nginjem duit ka dewek teh 100. Janjina jam 2. Terus ieu mayar ku jam 2. Mayar jam 2, dibayar jam 2. Tapi oge nya euy. Kela-kela. Tapi aya lieuran ieu teh euy. Kumaha pamikiranana ieu urang euy. Bae lah lieur ah.